Kadatangan pun incu ti daya gotong royong migawe pagawean imah tuluy masak menu ngalimed vitamin Z huapkeun. Biasa we ning ya mimiti turun ke dapur teh anu pangheulana di Pulasara teh kursi anu kareho ning ya geus beres diangkep-angkepkeun tuluy we urang akutan heula wadah nu rarewok tuh sampah-sampahna urang pulungan hiap ieu urang marani kulantaran dina pago pangicisanana pinuh hayu we urang ampih-ampihkeun heula ning tah torojol juragan arek mawa sampah baseuh biasa we jatah keur ka balong nu baseuh mah anu garing sok bagian bunyi dijelegurkeun tah kulantaran pago pangicisanana geus lenglang ayeuna mah tuluy we geuwat di maranian geus tarunuheun bari digasrok teh ku sabun bari kot harareai piraku onam bunit sate aya wawadahan make jeung harareai ning tuh cai inum geus kosong ngulumprung kela besti urang bari naheurkeun cai cilegurkeun seuneuna tah bari naheur cai bari ngahaneutkeun sangu poe ning tuh geus datang deui ti balong juragan teh tuluy we ngamanian pepelakan ning tah keun we da bagian juragan Sumar Semor eta mah ning tuh teu lila sangu geus asak tuluy we jai sangu asak cai ge ngiluan asak tuh cai taheuran anu kahiji urang asupkeun heula kana dispenser balelo cai taheuran anu kadua urang asupkeun kana temros percayaan geus beres hayu we urang balang siar ayeuna mah kari urang neangan bahan pasakeun asa kacipta hayang dahar anu ngalimed gitu ning ieu teu karasa geus nepi we di pasar urang tuluy we ngageuleuyeung ka hareup ning ieu nya heueuh atuh ka hareup bunit manya we ka tukang dalin unur-unur ning ieu sup we asup ka bagian jero nya heueuh bunit ari asup ka jero da ari kaluar mah bijil ieu mah jol buraha we ning tuh tetempoan teh meuli cabe hejo eta teh si bunit teh ngan poho we teu ka video malaweung kameramena ning tah pulang meuli bumbu garing tuluy we kana hehejoan perbawangan ning ieu ulah poho tuluy tomat kudu selalu aya mun papasakan teh tah ieu lalakonna ieu anu disebut vitamin Z teh vitamin zengkol tah meuli jengkol geus beres tuluy meuli bawang daun ning ieu tah ieu ge wajib aya ieu urang nyobaan ngagoreng asin tamakang ieu terakhir kabita nempo tempe ieu geus besti beak duitna ge sok geura puihkeun mang motor teh hatur nuhun ari pek teh karek ge maju saeutik geus nyangkeud motor teh macet kalah panas nungguan urang nyeledek we ka sisi punten kulantaran nyata pan si bunit mah kesabarana setipis tisu jadi teu kararuat kudu nungguan teh ning tuh alhamdulillah nepi we di rorompo ari pek teh torojol datang iincuan ning tah incu ti gigir ieu teh besti singkat cerita geus mulang deui we ning tuh iincuan teh hayu we ayeuna mah urang unboxing heula babalanyaan ulah gaya cenah si bunit bahasana make unboxing sagala heueuh nurutan budak ngorawe eta ge sadenge-dengena besti ngarah rada gaul atuh meuseun kulantaran beuteung geus kukurubukan hayu we ayeuna mah urang gaskeun konser urang masak menu ngalimed anu kot hese teh we geuningan eureun teh kedewek deui kana sangu teh sanguna geus jelegong beak karek we eureun cek paribasana kitu soteh besti dari nya mah piraku meureun kitu ge ning tuh suksak siksik-na geus beres sorodotkeun we teh heula vitamin Z na bari vitamin Z na kuku cuprakan kunclungkeun we perbawangan jeung cabena tutupan we bisi ngaburisat ning tuh asak we vitamin Z na tuluy we urang nyieun samelna biasa we uyah pecin tara digulaan bunit mah rekuh beres we tuluy we gebrokeun ngukngakna gebrokeun deui tuluy digulah gale ulah poho dibumbuan ngarah aya rasaan terakhir gajelengkeun we tomatna asak we tuh jol geus ngaberes eta asin tamak